Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sim abdi tiasa dipaparinan dina ieu waktos. Tapi saacan ngamulai sim abdi bade ngenalkeun heula diri abdi. Nami sim abdi nyaeta Asep Saipul Malik anu beralamat di Kampung Sukawangi, Desa Maroko, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut atau dikenal dengan Garut Selatan cenama. Pakidulan. Insyaallah dina ieu dinten sim abdi bade ngawitan ngaos kitab taklim kalayan lugoh Sunda anu dikarang ku Syekh Jarnuji, anu mana mudah-mudahan ganjaranana tina amaliah urang nu bakal dilaksanakeun sing dikocorkeun ka ahli kubur urang sadayana, wabil khusus guru-guru urang nu tos teu araraya, keluarga-keluarga urang nu teu araya, inung bapa urang nu tos teu araraya, umumna mukminin mukminat, muslimin muslimat. Mudah-mudahan dicaangkeun pakuburanana, dijauhkeun tina siksaan api neraka, sareng dikumpulkeun dina surgana Allah Ta'ala jeung para kekasihna tercinta. Oge teu hilap mudah-mudahan kaberkahan tina amaliyah urang sadayana sing dialirkeun ka guru-guru urang sadayana anu jumeneng di alam dunia, sing dialirkeun ka keluarga urang, orang tua urang anu jarumeneng keneh di alam dunia, umumna mukminin mukminat, muslimin muslimat anu masih keneh jarumeneng di alam dunia. Mudah-mudahan sadayana diparanyangkeun yuswana tur aya dina kataatan kana parentahan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti kiramil ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi al-muallifi hadzal kitabit ta'lim khususan Syekh Jarnuji. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab taklim muta'alim kalayan ngalap berkah kunyebat jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat alit ka mukmin sareng ka kafir di dunia hungkul. Atanapi tiasa sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha murah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat alit ka mukmin di akhirat hungkul. Atanapi tiasa sifatna Allah Ar-Rahimi anu maha asih. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep milik Allah, alladzi anu faddala anu geus ngunggulkeun ieu ladzi bani adama ka anak Adam bil ilmi kalawan ilmu wal amali sareng kalawan amal ala jami'il alami ngelehkeun kana sakabeh alam. Wassalatu sareng ari rahmat
ala Muhammadin eta tetep ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi anu jadi pamimpinna urang Arab wal ajami sareng urang ajam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kanjeng Nabi wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi ya nabi il ulumi anu jadi sumberna pirang-pirang ilmu wal hikami sareng sumberna pirang-pirang hikmah wa ba'du jeung dina sabada maoskeun bismillah hamdalah sholawat sinareng salam palamma ra'aitu mangka samangsa ningali kaula kathiron kana lolobana miltula bil ilmi ti pirang-pirang anu nyupri ilmu pi zamanina di zaman kami yajiduna marangihan itu tulabul ilmi ilal ilmi kana ilmu wala yasiluna jeung teu tarepi itu tulabul ilmi au min manafihi atawa teu nepi tina pirang-pirang kamanfaatanana ilmu wa samrotihi jeung teu tina pirang-pirang buahna ilmu wa hiya jeung ari itu samroh eta al amalu ngamalkeun bihi kana ilmu wan nasru jeung ari nyebarkeun kana ilmu ya'rimuna eta ngahalangan itu tulabul ilmi lima karena perkara annahum saestuna itu tulabul ilmi akhtau eta geus kasalahan itu tulabul ilmi toro ikohu kana pirang-pirang carana ta'allum wa taroku jeung geus ninggalkeun itu tulabul ilmi syaro itohu kana pirang-pirang syaratna ta'allum wa kullu man jeung ari sakur-sakur jalma akhtoa anu kasalahan itu man at-tariqo kana jalan dolla tah sasar ieu man wala yanalu jeung moal ngaraih ieu man atanapi tiasa ngarawat ieu man al maqsuda kana anu dimaksud qalla eta mah saeutik itu maksud aw jalla atawa loba itu maksud aradtu ngamaksud kaula wa ahbabtu jeung mika cinta kaula an ubayyina kana ngajelaskeun kaula lahum ka itu tulabul ilmi tariqat ta'allumi kana ngajelaskeun carana belajar alama netepan kana perkara ra'aitu anu geus ningali kaula pilkut anu geus ningalian kaula fil kutubi dina pirang-pirang kitab wasami'tu jeung geus nguping kaula min asatidzi ti pirang-pirang guru kaula atanapi ustad kaula ulil ilmi anu ngabogaan ilmu wal hikami sareng anu ngabogaan pirang-pirang hikmah rojaan barina ngarep-ngarep ad-du'a kana ayana doa li pikeun kaula minar rogibina ti anu mikaresep kabeh pihi dina ieu ilmu al mukhlasina barina anu ikhlas kabeh bil fauzi kalawan hasil anu dimaksud wal kholasi jeung kalawan salamet fi yaumiddini dina poean kiamah ba'dama dina sabadana perkara istakhartu anu geus istikharah kaula Allah ka Gusti Allah ta'ala barina mahaluhur Allah pihi dina ieu ilmu wasamaitu jeung ngaranan kaula hu kana ieu kitab ta'limal muta'allimi kana nami kitab ta'lim al muta'allimi hartosna ngawurukan anu ngaji tariqat ta'allumi kana tata cara belajar wa ja'altu jeung geus ngajadikeun kaula fusulan kana pirang-pirang pasal paslun ari pasal anu kahiji fi mahiyatil ilmi dina eta dina ngajelaskeun
ngartikeun hakikatna ilmu, wal fiqhi sareng fikih atanapi ngarti, wa fadlihi sareng ngajelaskeun kautamaanna itu fikih. Paslun ari pasal anu kadua fin niyati din eta dina ngajelaskeun niat fi halit ta'allumi dina nalika keur ngaji. Paslun ari pasal anu katilu fi ikhtiyaril ilmi eta dina ngajelaskeun milihna ilmu, wal ustadi sareng milihna guru, wasyariki sareng milihna babaturan, wasabati jeung tetep atanapi teguh, maksudna tidak pernah goyah dalam belajar. Bade eta tetep mangga ngalogat nanya dina sabada pasluna. Paslun ari pasal anu kaopat fit ta'zimil ilmi eta tetep dina ngajelaskeun ngagungkeun ilmu, wa ahlihi jeung ahlina ilmu. Paslun ari pasal anu kalima fil jiddi din eta tetep dina ngajelaskeun qiyang atanapi sungguh-sungguh, wal muwadzabati jeung ngalanggengkeun, wal himmati jeung cita-cita. Lain cinta-cinta kade. Paslun ari pasal anu kagenep fi bidayatis sabqi dina ngajelas eta dina ngajelaskeun ngamimitian ngaji, wa qadrihi jeung ukuranana itu ngaji atanapi sabqi, wa tartibihi jeung nartibkeunana itu sabqi nyusunkeunana. Paslun ari pasal anu katujuh fit tawakkuli dina eta dina ngajelaskeun tawakal pasrah diri. Paslun ari pasal anu kadalapan fi waqti tahsili eta tetep dina ngajelaskeun waktu anu ngahasilkeun kana ilmu. Paslun ari pasal anu kasalapan fi syafaqati eta tetep dina ngajelaskeun nyaahan, wa nasihati sareng nganasehatan. Paslun ari pasal anu kasapuluh fil istifadati eta tetep dina ngajelaskeun istifadah. Istifadah teh ngalapaidah. Paslun ari pasal anu kasabelas fil waroi eta tetep dina ngajelaskeun waro apik, halat ta'allumi dina tingkah ngaji atanapi belajar. Paslun ari pasal ka-12 bima eta dina ngajelaskeun perkara yurisu anu matak ngawariskeun itu emak al-hifdho kana hafalan, wan nisyana jeung kana pohoan. Paslun ari pasal anu ka-13 bima eta dina ngajelaskeun perkara ya jelibu anu narik itu emak ar-rizqo kana rizki, wa ma jeung ngajelaskeun perkara yamna'u anu nyegah itu emak kana rezeki, wa ma jeung ngajelaskeun perkara yajidu anu nambahan itu emak fil umri dina umur, wa ma jeung ngajelaskeun perkara yanqusu anu ngurangan itu emak kana umur, wa ma taufiki jeung teu ari taufik kaula atanapi taufik kami, maksudna mah teu aya anu teu teh teu aya anu bisa nulungan kajaba Gusti Allah, illa billahi kajaba ku pitulung Allah, alaihi eta tetep ka Allah wungkul tawakkaltu geus tawakal abdi, wa ilahi jeung wungkul ka Allah anibu ari balik abdi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.